tina Google si Koplok tong percaya kena Google-nya ho eta biliar. Iya nih. Dah? Tinu sabulan dilemput ku si Ayek sabaraha kali. Dah lalaki mah nempo we tina lemputna mun minang berarti. Itu bang, itu minang jarang. Anjing, ya Kesya. Stres pemajikan teu lemput ke goblok. Anjing nyebut jarang na kumaha sakira mah isu poe lohor pernah kumaha jarang. Udah bener tanah dilemput teh. Apa eta teh nafkah batin salah sahijina eta teh. Nuhun urang mah lahir batin eta lahirna bareng eta ku duit batin teh meureun kitu. Oh sok urangnya imangkeun. Ngan pena ada ai urang nya ngan pena ai urang capek mah kan kadang-kadang lalaki teh nu sok aya capek. Kadang sok si gairah urang teh sok eueuh kecuali lamun misalkan urang balik menta aya ngontrak ge nya balik saminggu sakali jadi si gairah urang ka istri teh aya deui gitu. Lamun urang tiap papangi basok jenuh bosen. Jadi setiap panggina amplopna ka dapur panggil jeung pamajikan, ka kamar panggil jeung pamajikan, keluar panggil jeung pamajikan deui. Acai sok abah we saminggu teu panggil jeung pamajikan, rasaan pamajikan batur sok ajaran. Ayo. Saya Ya mah nyobaan pamajikan batu. Lain cek paribasan. sok ceramahan. Muncul- Mana saduh ceramahan. Mun cek ibaratna Din, ieu kumaha Din? Maneh babaturan maneh kieu-kieu teuing Din. Anjing cek lieur. ibaratna Kita mah yang nyanu anjing kawe batur goblok kan kayak hayang si kayak mah. sia koplok teh ibi-ibi. Teh pokona mah lamun saya ka soreang kudu ulah ilu teh ayeuna mah. Haur ah. Ye, ba atupan urang teh gawe eta teh ba maksudna Bisi tempat anyar dipake ngalemput teh, Paul. moal atuh pamajikan fokus ke anak sekolah di dieu. Urang fokus kana pagawean di ditu teh. Gitu. Nah, ini masalah Masalah naon? emang apa anak? Emang eta? Kebanyakan mah banyak koplok. Kenapa balik teh itu tinggal itu. Nada lain gimana kumaha da ieu mah aku aya ku cupang ngagarep kieu sok bujeur. Sok eta tanah naon ya? Karena naonnya beuting ka koet naon. Saya sangat ngowet bikin ketongol. Kudu maksudna beucing kunaon tong sok Kanada. henteu tok. Maneh apa teh tapak biwir jeung tapak kuku bisa ngabedakeun teu? Heeh, tapaku. Lain dia mah yang ngomong eta si dadana teh ceuk ka koet spion nah asup keur spion. Bisi gitu maksudna bisi da ngaran da awewe bisa nyidik-nyidik Ya, mana tah. tapak. Si Ican pan sok kana motor emang spion saseukeut itu. Kan pernah orang seumur-umur ngoprek motor ka koet spion. Oh, sah. Nah, si Alma. Aneh anjing naon koet spion koplok sia. Eta. Dawet. Cici aku. Amak aku. Amok kae man. Clear amok. Ayek, dieu ye. Si teh pemandu beliar nih tanyakeun ke si Abah sok di kota cicingna ada kumaha. Emang baru dah pemandu belian. Nya heueuh atuh singkatan LC itu S. Terus LC. L naon L. Lagu Sonata Cena. beliar. Mana cek kalau belian aja so aneh. Percaya kasih Udin. Udah naon LC din. Ka apa? Apa sih? Yang pernah. Paling lama nugem, apa lama nugem? Tuh. Oh, dugem. dugem. Sok dugem. Osok kan. Di Bandung mah. Kumaha dugem na? Tah ada ya kuma ayek aing nyawa si kayak koplau. Lainna. Nyaho teh kira aing bukan bisi kudin kok buru we. Paling dipijat. Urang mah ulir sok jeung si Udin sok biasa we di ieu main bola. Paling Iya dipijat. sudah ajakan dugem. Ya, Kumaha bah? pijat paling dipijat. Lamun pijet papaci pijat gitu di eta ku sepa. Pijat paling. Pijet ku lalaki urang sok ieu. Lain ku awewe. Air tuh pijet ku. Kayak di bekam siapa awewe koplok kayak. Hah? Tah si anu eta urang dibekam tongongna ku awewe. Awewe. Nah di bekam aku lalaki sok burung. Mau dikenyot ku buta aslinya jadi gitu. Nyapir aku asa kos nu eda aduh kieu ku awewe da man ku lalaki kieu mah.
Aku awewe. Anu awewe na beheungnya, awewe na. Orang acang saya, Tuh, Lady kom. Maksudnya mah deket, bah urang mah deket akses papangi jeung anu lain-lain dinya. Lain intina naik ningkahan anak pamajikan lain. Asanu Baican emang tos pendak sareng mangayek. Gak karek Di kedua Bandung. poe, nih karek kamari. Isi heula tuh ngomong. Naon teh penak naon teh? Nak naon teh? Emang tos pendak sareng mangayek kantor di Bandung. Anu can pernah. Karek can bebeja, urang mah karek nalepin pungkul kamari, cara apa? Dan habis itu ngarepok teh apaan? Bisa tempat teh mentak can bebeja kitu bisi. Maksudnya nempuh lah dapurna, tempatna, situasina, engke geus kira-kira nyaman tah karena urangnya meureun maneh ka ditu. Niji ka ditu meureun ieu bisa keur hamil kumaha. Ladies Club cenah tuh Ladies Club. Anjing sama waduh eta koplok pot but-butan.